Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun apes ti Pangeran jeung conto netepkeun wajib kana salat nyabut weunang tina pagawean salat atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweuhkeun amis tina uyah. Ari hukum sadayana aya tilu hukum syara akal adat nu katilu. Hukum anu tilu syara pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna. Mun pagadrug hukum syara jeung akalna wajib hukum syara dibenerkeunana. Contoh khawarik lil adat nu haramna tapi munggu akal mah mungkin ayana. Alam akhirat eta mungkin ayana tapi syara netepkeun wajib ayana. Kitu deui iman Islam oge mungkin tapi syara ngawajibkeun mah sing yakin. Mun pagadrug hukum akal jeung adatna wajib hukum akal dibenerkeunana. Tutung kuseuna munggu hukum adatna tutung ku Allah munggu hukum akalna. Langka pagadrug syarare jeung adatna al adatu muhkamatun ceuk syaratna. Kajaba syara ta'abudiyahna teu ngadago dibenerkeun ku adatna. Conto nu pagadrug syara jeung adat dina nenggor jumroh nu tilu sing tepat.